Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Hanca tanbihun kod ulima nyata dikanyahokeun mimma tina perkara takororo anu tetep itu ma naon anna najasata sanyana najis eta layus tarotu teu disyaratkeun pi ijalati hadina ngilangkeunana itu najasah naon niatun niat bihilapit toharotil hadasi kalawan perbeda susuci tina hadas li'annaha karena sanyana itu toharotul hadas eta ibadatun ibadah kasa iril ibadati sapertikeun sakakarina pirang-pirang ibadah wahada sareng ari ieu izalatuha eta mimba bituruki tetep tina babna pirang-pirang ninggalkeun katarki zina sapertikeun ninggalkeun zina wal gosbi sareng ninggalkeun ngagasab wa innama wajabat sareng pastina wajib itu niat pisaumi dina puasa ma'annahu sarta sanyana itu saum mimba bituruki eta mimba bituruki tetep tina bab ninggalkeun li'annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta lama kana samang-samang sakabuktosan itu saum eta maksudan anu dimaksud likom isyahwati pikeun nyegah kana syahwat wa mukhalafatil hawa sareng nyulayaan kana hawa nafsu wal tuhiko mangka dipilukeun itu saum bil fali kana pagawean wayajibu sareng wajib naon ayyubadiro gagancangan bigoslil mutanajisi kana ngumbah anu narima kanajisan saha asin jalma anu doraka bitanjisi kusabab kanajisan ka anista amala sapertikeun lamun make itu asin an najasata kana najis pi badanihi dina awakna itu asin bigoeri udrin bari teu aya udur khurujan karena kaluar minal maksiati tina maksiat fa illam yakun mangka lamun teu kabuktosan itu asin eta asian anu doraka bihi kana itu tanjis palinahwi sholati mangka karena saumpamana salat wayundabu sareng disunatkeun naon ayu ajila gagancangan itu goer udrin bihi kana itu goslu pima dina perkara ada anu ngalianan itu ma zalika kana itu nahwi salat wa dhahiru kalamihim sareng ari dhahir kalamna ulama eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta lapar kon teu aya bedana eta maujud bainal mugoladoti antara najis mugoladoh wa ghairiha sareng salianti itu mugoladoh wa huwa sareng ari itu hukum eta kadalikannya kitu sapertikeun lapar ko wa ing qala sanajan ngadawuh saha Az-Zarkasih Imam Zarkasih yang bagi kana lapad yang bagi penting naon wujubul mubadaroti wajib gagancangan bil mugoladoti kana ngumbah najis mugoladoh mutlakon kalawan mutlak qala ngadawuh saha al Isnawi Imam Isnawi wal asi sareng ari jalma anu doraka bil jinabati kusabab hadas junub eta yahtamilu narima pantes naon ilhaquhu milu keunana itu asi bil asi ka jalma anu doraka bitanjisi kusabab nganajisan wal muttajahu sareng ari kawal anu dirojehkeun eta khilapuhu nyulayaan kana itu ilhaq eta hilapuhu nyulayaan kana itu ilhaq li annaladi karena sanyana jalma aso anu doraka itu ladi bihi kalawan itu tanjis huna di dieu eta mutalabisun anu tandang tumandang bihi kana itu tanjis bihilapihi kalawan perbeda itulah di sama dina bab jinabah
Wa ida gosala sareng di mana-mana ngumbah ieu jalma pamahu kana cangkemna ieu jalma al mutanajisa anu narima kanajisan itu pamun fal yubalik mangka kudu moharakeun ieu jalma fil gorgoroti dina ngurah ngeroh kakemu liag sila karena supaya ngumbah ieu jalma kulama kana saban-saban perkara fi hadid dohiri anu tetep itu madina hadna anu nemerak wala ya balau sareng ulah neleg ieu jalma to aman kana kadaharan wala saroban sareng ulah nginum qobla goslihi dina samemeh ngumbahna itu pamun li alayakuna karena supaya henteu kabuktosan ieu jalma li alayakuna karena supaya henteu kabuktosan ieu jalma eta akilan anu ngadahar li najasati kana najis naqala nukil Imam Nawawi hukana itu wala yablau to aman fil majmu'i dina kitab al majmu' anis syaihi nampi tu guru Abi Muhammad al Juwaini tegesna Abi Muhammad al Juwaini wa aqarra sareng netepkeun itu Imam Nawawi hukana itu wala yablau to aman wa ida takholalat sareng di mana-mana jadi cuka naon al khomru arak ayil muhtaromatu tegesna arak anu diharamkeun wa gueruha sareng salianti itu muhtaromah wal muhtaromatu sareng ari arak anu diharamkeun eta hiya ari itu muhtaromah eta alati anu usirot anu diperes itu lati bikosdil kholiyati kalawan ngamaksud kana cuka awhiya atawa ari itu muhtaromah eta alati anu usirot anu diperes itu lati la bikosdil khomriyati henteu kalawan ngamaksud bangsa arak wahadasani sareng ari ieu anu kadua eta aula anu utama binapsiha kalawan datna itu khomru toharot mangka suci itu khomru li anna ilatan najasati karena sanyana anu jadi elat najis eta at-tahrimu haram eta at-tahrimu ngaharamkeun wal iskaru sareng ngaweurekeun wa qad zala sareng nyata ilang itu tahrim sareng iskar wali annal asiro sareng karena sanyana peresan goliban dina gagalibna eta la yata khollalu henteu jadi cuka itu asir ila ba'da tahammurin ila ba'da tahammuri angin dina sabada jadi arak falawala nakul mangka lamun henteu nyarita kami bitoharoti kana suci lata adaro mangka hese naon ittikhodu kholi naon ittikhodu kholin nyieun cuka minal khomri tina arak wahwa sareng ari itu ittikhod eta halalun halal ijma'an kalawan ijma' wayat huru sareng suci naon dan nuha wadahna itu khomru ma'aha sartana itu khomru wa in golat sareng lamun ngagolak itu khomru hatar tapaat nepi ka naik itu khomru watana jasa sareng nganajisan biha sabab itu khomru naon ma perkara watana jasa sareng nganajisan biha sabab itu khomru naon ma perkara paukoha anu tetep itu ma aya dina saluhureunana itu khomru minhu tina itu dan nuha atawa ina watus 1000 sareng nyerep itu ma minha tina itu khomru lidorurotin karena madarat wakada sarengnya kitu tathuru suci itu khomru laon nukilat lamun dipinahkeun itu khomru min syamsin tina panasna panon poe ila dilin kana anu iuh au aksihi atau sabalikna itu syamsin au putiha atau dibuka kenon ro sudani tungtung wadah lizawali syiddati karena leungit na nyegak min goerin najasatin tina salianti najis kholapat anu ngagentian itu najasaha kana itu syiddah
Wa intakholalat sareng lamun jadi cuka itu khomru bitorhi syai'in ku ngalungkeun hiji perkara fiha dina itu khomru kalbasoli sapertikeun bawang beureum wal khubji sareng roti alhari anu panas itu khubzi walau qobla takhumurin sanajan kabuktosan itu khomru eta tetep dina samemeh jadi arak lam tathur mangka henteu suci itu khomru litan jisil matruhi karena kanajisanana anu dialungkeun pihadina itu khomru. Payuna jisu tuluy nganajisan itu matruha kana itu khomru ba'dan kilabiha dina sabada jadina itu khomru kholan kana jadi cuka. Tanbihun lau abaro lamun ngabahasakeun musonib bil wuku'i kana lapad al wuku'i badla torhi halna jadi gaganti tina lapad at torhi lakana mangka kabuktosan itu abaro eta aula leuwih utama li ala yurida karena supaya henteu ditentang alaihi kana itu abaro naon ma perkara lawako alamun tumiba fiha dina itu khomru naon syai'un perkara bigoeri torahin ku salian ti dialungkeun ka ilko irihin saperti keniba keunana angin fa innaha mangka sanyana itu khomru eta latat huru henteu suci itu khomru ma'ahu sartana itu syai alal asohi netepan kaul anu soheh. Naam leres latat huru lau unsiro lamun diperes naon al inabu anggur wawakoa sareng tumiba minhu tina itu inab naon ba'du habatin sapalih nasiki pi asirihi dina peresanana itu inab lam yumkin anu henteu kongang naon al ihtiroju gawe raraksaan anha tina itu habat nau yan bagi penting naon anha sanyana itu habat eta lata duru henteu ngamadaratkeun itu habat walau nuziat sareng lamun dipiceun naon al ainu datna atau hirotu anu suci itu ain min hatina itu khomru qobla takholluli dina samemeh jadi cuka lam yaduru mangka henteu madarat itu naj'u lipakdil ilati karena henteu ayana elat bihilapil aini kalawan perbeda dat an najasati anu najis itu ain li anna najsa karena sanyana najis eta yakbalu narima itu najis atan jisa kana nganajisan pala tathuru mangka henteu suci itu khomru bitakhallulin sabab jadi cuka walawir tapaat sareng lamun kaluhur itu khomru bila gola yanin kalawan henteu ngagolak bali bipa'li fa'ilin balik ta ku pagaweanana jalma anu migawe lam yathur mangka henteu suci naon adanu wadahna id la darurata karena henteu aya madaratna eta maujud walal khomro sareng henteu suci arakna liti soliha karena antalna itu khomru bil murtafi kana anu kaluhur an-najsi anu najis itu murtafi palau gumiro sareng lamun ditutupan naon al murtafi anu kaluhur bi khomrin ku arak toharot mangka suci itu khomru bitakhallulin ku sabab jadi cuka walau ba'da japapihi sanajan kabuktosan itu takhallul eta tetep dina sabada garingna itu murtafi hilapan halna nyulayaan lil bugawi ka Imam Bugawi pitak yidihi dina ngayidanana itu Imam Bugawi bi qoblal japapi kana lapad qoblal japapi walau nukilat sareng lamun dipindahkeun itu khomru mindanin tina wadah ila
akhoro kana wadah anu sejen, toharot mangka suci itu khomru bitakhallulin ku sabab jadi cuka bihilapima kalawan perbeda perkara la ukhrijat lamun dikaluarkeun itu khomru minhu tina itu danin summa subba tuluy dikocorkeun pihi dina itu danin naon asirun peresan patah khomaro tuluy jadi arak itu asir summa takholala tuluy jadi cuka itu asir wal khomrotu wallahu a'lam bishawab.